Nah, ada mudun ya teh, pira aku kudu didodorong wae. Wae urang aja. Duit. Tidak Allah dikasih rahmat ya Allah, ai budak soleh. Iya keren aja dina teh nyage 5.000 lumayan lah. Ya Allah tidak. Kang ngasih bensin 2.000-an biasa, dia udah cakap bumi, dia saya pisan loh, di atas nak. Atas, natunya Kang. Enggak. Aduh, ya lumayan lah, duit nang nimo oke, 3.000 na keur meuli cilok. Oh, nuhunnya Kang. Enggak sama-sama. Iya, kotor gitu. Duh ya Allah, kegoda teh ieu ngarek meser bensin ayeuna terus kepes deui wae. Aduh, ripuh kieu hirup euy. Karek bieu meuli bensin 2.000-an. Aya nangis bocor di wae. Kegoda duit eueuh. Gua naik wawuh lah. Jadinya. Aduh ya Allah, jadi di rumah susah mah kieu kabogoh tikung ku batur. Piraku atuh euy urang kieu wae kudu digawe na mah wayahna di depan heula mah. Lagi ya. Iya. Yang tega bener kurang kudu disusul gitu kayak mana. Bener tega pisan korek banyak kado tapi kenyataan kado ieu. Susul lah tuh. Neng, entah yang sekedar pada nyarios penting. Iya. Nah, ya Neng, engko bade mikanya mika dade ka teh. Nabat amang jeung batur atuh. Emang teh gaduh harta, tapi insyaallah bakal damel, bakal sukses ngabagiakeun Neng. Mahal tuh pan abi teh dijodohkeun ku si ayah. Ka anya ka kolotnya ai abi kudu kumaha? Nya ayeuna mah kieu we nya ayeuna bade damel heula antosan we adugi ka sukses. Da niatnya kan Neng bogoh kan Neng. Nyentuh satu ku Neng didoakeun sing sukses kahareupeuna. Ieu lah Neng.